sunahnya ya ibu ari geus beres salat teh ceuk sunahna mah wiridan atuh ieu mah beres salat lungu kena mana remote mana HP beres salat teh nyieun status alhamdulillah lohornya lancar Gusti nati iraha lohor macet sia teh sia teh meuni kitu-kitu teh sia mah segala rupa teh diposting ayo status nanaon teh status ayo nage ngaji dulu ya cenah aduh status nanti ayo nage amit-amit ya aing aya daker nyekal HP jelema teh Pak Hajinya ini mah salah segala rupa teh diposting segala rupa teh di status kudu bijak, kudu cerdas ngagunakeun media sosial karena status bisa menghapus amal bisi kaasup ria ieu teh hari raya bukan hari ria hari raya mendapat kemenangan hari ria mah mendapatkan kehancuran bisa jadi tah kahapus ku sabab status sing ikhlas we sagala rupa ge inna sholat wa mama rujukna ka saha lillahi rabbil dengekeun tan tukang posting mun salaki gering teh urus lain dipoto ieu mah salaki gering teh dipoto cetrek mohon doanya suamiku muntaber astagfirullah salaki kababayan dina media sosial amit aing tuh mata seuri ge da dina hatena teh aku banget gitu loh tos ngatepankannya sakali di Sawal teh bulan peningkatan amaliah ibadah pan kamari urang taraweh pan taraweh teh aya witirna aina teh tingkatkeun nu tadina 3 jadi 5 paham teu pada ayanya taraweh naon ai witir mah aya kah nu tadina 3 jadi lain eureun sia mah jadi sawah teh lain ningkat nurun sia teh oh kalau ka eureun sia teh mah ke witir teh taraweh tahun hareup jadi sia teh mah witir teh engke cenah tahun hareup manya aya witir kitu nu tadina fardu di bumi jadi di masjid berjamaah nu tadina sok ka masjid tapi teu ngalaksanakeun salat sunnah rawatib tapi tara daek wiridan tingkat amal urang teh pan hampura teh hajinya ari beres salat teh urang teh maca istighfar leres teu sami di dieu naon cenah jangan hikmahna kieu nah ari beres salat maca istighfar bisi dina waktu salat hate teu khusyuk kitu model abdi mah geus kolot 55 Allahu Akbar kadang-kadang teh ieu teh kompor teh dicetrekeun can sok sieun keur salat ngabeledug ya Allah sok lain bohong sok inget teh